Duh, iya geus malam minggu deui wae Abong jomblo tereh malam minggu teh duh. Kumaha ya hirup kieu teh nyalo. Kang punten bade tumaros Seribu Mina Agung paling mana? Aya naon ka si Agung? Bade ngaborongkeun jagung. Keheula menarik tatanya paremanehla motor. Siap, Kang. Aya naon ka si Agung? Bade ngaborongkeun jagung. Aduh eta dulur urang. Sabaraha karung ngaborongkeun? 3 karung. Naik bae ayeuna kurang dianter ngan kudu mun jadi kudu aya pemasukan ka urang. Ya siap, Kang. Geus wae naon motor tunda we di dieu. Ya siap. Kasisikeun ka dinyakeun boga udud teu. Henteu. Aya ngudud ye. Aduh, aing mah asem ye. Kasisikeun we buruk wae dianter. Sok geus we di dinya. Moal naon? Saha nu nyarekan? Sok buru diantar kurang. Aing mah nganter teh garing udud acan kumaha ieu teh motorna alaeun naonna pelekna Suprapit. Hulu geus botak kieu di udud lieur cobalah urang tepuan coba ieu motorna halus teh nya. Wah, lumayan. Kunci naning di dieu Aku dibawa wae mah kitu Bawa we lah. Mana naon lah, tanggung jawab. Bawa we edit lah. Bawa rokokan pahit aing mah nganter teh Nganter. Beb. Arek ka mana? Didinya nih ka mana eta? Mingguan nyilu Lain eta mah boga motor di mana? Biasa. Pan tadi ngomong geunana teh boga duit sia buah-buahan nang mau maneh. Lah, tong banganing burung nyilu urang mau awewe di ditu buru. Wah, bener aya Lin? Asli barang sehat. Buru naik. Itu awena bahen wae teh. Kieu. Oh, kita. Kada buru naik. Buru. Heula dong heula tah. Geus Angan urang teh mau duit dan bae duit. Loba duit. Pareung deui motor teh Untuk loba-lobang kita aja dapat tahu jual maneh mah. Kalem loba. Ayo berangkat deui lah. Ya. Suanta anu ka warung Tunuh di berang tunuh, beting tunuh. Aduh, kamalana ka warung teh tunuh tupan itu warung teh. Lihat Anjir. Tukang warung sia Mana? Itu gawean ya, urang gawean ya. Pan ongko maneh teh nek ka awewe teh ya cenah. Heula we mah nomor 2 urang gawean deui lah, urang balik. Bener boga duit meureunnan lah. Aya duit mah. Kalem. Apalang ya? Heeh, urang gawean heula. Motor teu Cicing di dieu. urang babet. Balik itu Gua kuman. Aduh, ya. Teh, mabet luas Saha we nya motor Beunang nyumput Cicing sarung kagerekok. Salah ngejemput. Ya. Hadapan. Nah, jadi urang ngadorong. Keula turun heula. Aing jadi ngadorong, aing mah yang diulin jeung maneh kapok Aing mah bensin kosong. Aing berat. Aing ngadorong. Iya, bensin Kang. Iya, belum marah betleknya. Gawe cinta, hamungan dah direk tah. Aing mun bau Jorok bagor teh.
Nanaon sadarieu. Hadir deui. Mang hayang eta nganyuk rokok. Dah dijualan. Kopi na hiji. Nah, Lain nganyuk dianyukeun. Teu hayang. Sama mah koret. Tah ieu loba duitna ieu, loba tah kana. Tah. Koretnya tukang warung teh. Naon? Tah. Mang, aya katitipan. Ti Kang Agung. Amang kudu ka itu ayana ieu mah penting. Oh bener. Soalnya ieu mah piduiteun. Heeh. Amang wayahna ka itu warung makan bae kurang dijagaan yang si Akang. Daek teu. Katitipan carita naon kudu puguh. Ieu teuing da di Mang Agung. Oh. Nya amangnya. Urang mah teh nyaho naon maneh Oh. ampura. Bener daek ieu nungguan warung. Daek mang Oh, urang ditungguan. tungguan, urang. Tah, motor mah pake tah. Oh. Nitipnya cing balentarnya. Tah, pake. Wah, Itu tenang, kuncina tenang, nu. tenang, Aman. tenang. Tuh kuncina urang di deduan Ieu teh tah. sabenerna hirup teu? Hirup, aman. Bieu ieu nanyak di dinya. Aman, tenang, ieu mah kurang dijagaan lah. Tong mau center dah. Lu saya lampuan. Otomatis eta mah otomatis. Arek di mangga dorongkeun moal aduh. Dia ge diselah hurung. Burung bieu. Hurung coba. Ieu kagok da deukeut. Nitipnya Oh, moal. Aman. Moal naon? Urung kan dia bisi kaburu Urung kan urung. esok. Hirup. Nya hurung bener teh. Oh, hei. Kade eta nincak teh kotok bana kade. Heeh. Ngarokok jero ngarok euy. Awas tukang warungna. Nya. Bagus. Mana udah Jauh. motor aing deui teh. Mana ku naon keceri ya budak. Motor aing leungit. Yang di mana ya leungitna? Tadi dititipkeun ka dulur Amang. Nanaonan tuh nitipkeun di dieu mah. Lah tuh urang telepon lah polisi. Aku batu abang motor emang. Salah. Mau cari cicing. Bapak, ya motor leungit cenapa budak karunya duh cari. Rupa-rupanya tak. Nya siap-siap. Euy, Facebookan wae euy. Ngeunahnya menang rokoknya. Yang ngeunah atuh tuh kopi aya, rokok aya. Mata Facebookan oge tenang. Nyantai slow. Nginyo mah tuh euy Facebookan sakali mah. Engke ya awewe ya nek ngechat ya. Aduh, edan manehna. Awas Hari mana HP ka manakeun gitu? nyaeta nyaho meureun. Ayeuna geus zaman modern, lain ku oncom ayeuna mah. Tuh, nu urang maning training Android. kene. Ieu mah bisa diletak gitu. Tuh nya, mata KW teh. Saha euy, saha mah. Punten Kang, aya Domina Agung di mana? Agung deui. Agung mah di Lamun narek tanya, pareuman lah motor. Pareman. Di mana Kang Domina Kang? Agung dia enak. Di dinya meureun nu apa? Di dieu mah teh apa? Agung. Si Agung budak Mang Duloh. Heuh anu tadi ningan anu tadi. Ayo atuh gerak. Bandar Jagong. Heuh da di dieu mah teh apa? Duh euy. Di dinya anterkeun. Iya pan warung. Mah ieu warung. Ieu teh bade ka Agung bade mese rokok, da di dieu mah Bade ka Agung ayo tuh gerak. Geus wek ieu. Kurang tunjukkeun tapi meuli heula. Kudu meuli heula. Gerak ayeuna pan penting ya teh Pak. Sok we geus kieu tuh ti dieu kanan belok ka kanan. Terus we belok we ka kanan. Nuhun Kang. Oh hek. Nah, ngeunah keur ngopi keur ngarokok lah. Oh ngaganggu wae. Gua atuh nu pemicet eta. Itu apaleun moal itu jelema? Ah, kan Bawa bae. nyusul ka sawah. Oh, bae balik deui. Oh, bae batur ieu nya. Wah, goblok itu Kang warung teh buan iku urang. Nah, untuk itu cenah.
naon Kang aya papanginya. Kamarung goblok ngebarohong ke urang. Kurang ge naon meuli heulang ge kurang di bejaan. Sok Lamun tadi balanya mah sok. Meludu sabatang we. Sabatang. Sabatang motor we alusnya. Ayo Era gerak. aja ku motornya. Sabatang mah bere eta tah. Ayo. Nah, Coklat coklat. we. Yang jajan budak. Jajan budaknya. Eta ini kayak itu ini tuh kayak itu kalana tuh imana tuh. Mana imana? Tuh kalangan imah ieu tah. Goblok eta tadi atuh dulu kan buat dengan imana. Udah tadi jauh-jauh teh nya bejaan di dia. Geus ka ditu ka deket sawah. Panan. Dasar pertanyaan tuh dek meuli. Motor we alus. Namun aku ngerti aing teh. Ya, mendingan ya. Tong cerik kan nyawa ya dan ayo li. Morning heueuy motor aing. Aing maning naon-naon. Tinggal liga. Ulah ya naon ieu teh. Mana lin bangsatna? Ulah. Kurang-kurang kepala hukum mah. Ya karunya budak. Ampun mah urang mah teh Main main makan lah. Bebe jatuh. Apa? Lima dibereunya ku si Oheng, hek atuh tinggalian heula. Balik soeheng mah di budak teh. Oh, ieu mah tara udah we. Jelin. Heeh. Tuh apalan naon mang malahan urang teh nyata dititah ku si Oheng. Majar teh amang neangan. Ana soeheng di mana? Di dieu tuh nungguan warung urang. Cerok budak teh. Aya naon, ieu lain motor teh. Geuning aya. Tuh, papa itu naruding ka abdi, majar teh dipaling ku abdi teh apana naon. Sok jelaskeun kumaha mimitina ieu teh. Iya, tah teu pugu-pugu. Datang pajarkeun maling we. Ain boga na isa, anu boga na. Bogana teh eta. Ruding ka abdi. Akhirnya kumaha cana kana bisa jadi kieu. Abdi mah keur nungguan warung. Tadi aya nu ka bumi. Tos kieu ayeuna jelaskeun di ditu sareng soehengna. Jadi kieu tadi teh si Oheng teh katitipan carita cenah saurna teh ceuk Mang Agung piwarang ka dieu aisuan teh kamborong jagung teh malahan tadi teh rek lumpangan ku si Oheng teh pake motor urang cenah kitu aya urang dituding maling geus saena mah urang teangan si Ohengna. Duh, udut geus beak sabaraha batang ieu si Amang asa beda-beda teuing nya. Kembae antepan ke mayahana ka dieu uduna beak. Kembae jongjon we da ngomong lagi sakedeungeut teu. Teu salah-salah. Teu salah, urang mah kan bae. Ieu ka awewe ya ieu lieur. Oh, da tadi mane ongkone ka awewe tuh motorna dinyemkeun rieu. Oh, da si warung da arek ngagawean tadi da teu nyawarek kieu atuh da. Gagal atuh. Heueuh, kopi beak di. Nomorna aya nomorna. Teuing nya tah lah kan bae lah. Sugan mane mah mau nomor togea meureun mata kitu oge nya. Pan urang mah teu boga HP. Beak HP-na. Oh beak di kamanakeun di daharan. Digadekeun. Punya teh di daharan. Ieu nya tah. Isi lapan masuk we nyokot mie naon we sok. Naon sok. Sedang diemetkeun nya. We ieu si akangna tuh roti tuh protek tuh. Oke, gampang. Roti bakar. Biasana ge sobek nu dipu mah. Tuh aya lah. Urang mah lain urang nyantai we, urang ngarokok lah, antepkeun lah. Siap nyantai. Tuh gitu si Oheng no gitu ke rumah warung. Heng tanggung jawab ente mah ngira. Bangsat geuning ka alur maneh. Aing ngan nyawa naon teu pipiluan sia. Naon sia. Bawa Dia masalahna naon dia babaturan urang naon kesuwana dia pertanyaan dia mah sayang nyawa. Bawa doang talian. Sia mah gara-gara maneh bagor aing tuh naon tuh. Naon nya teh masalahna naon? Buligiran, Pak, buligiran. Masalahna naon nya teh aduh. Aya satengah arti. Ieu naon ieu. Ayo. Aing mah maneh gara-gara na aing sayang nyawa. Mangga tadi na we jadi kieu we. Didinya nyalakeun bawa-bawa maneh motor batur nya.